Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baraya Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Jajar carios Malespati anu jadi adi bagian anu ka-13. Sateuacanna mang nganuhunkeun pisan kanggo subscriberna sadayana anu parantos ngarojong kana dongeng Sunda ieu. Mudah-mudahan atuh mang sing tiasa mangdongengkeun kanggo baraya Sunda saterasna nya. Sumangga atuh baraya supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Ieu pedaran carios Malespati anu jadi adi bagian ka-13 urang lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Anca garapan anu katunda tos dugikeun ka Mang Sahili sareng si Sade tos ditampi ku Ibu Ningsih nya baraya. Atuh geus kitu mah si Sade jeung Mang Sahili ti mimiti harita digarawe di imahna Ibu Ningsih anu kakocap bager di lembur eta mah sok daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Pon kitu deui anu jadi salakina sarua bageurna matak teu aneh lamun di lembur Talaga Herang mah duanana di arajenan pisan ku pangeussi lembur nu araya di dinya teh. Kocapkeun dina hiji poe kirawanci tengah poe si Sade katempo keur nanggung jukut muru ka imah dununganana. Tayohna wae karek balik ngarit ti tegalan anu aya di sisi Talaga Herang. Sanggeusna nepi ka tukangeun imah nu jadi dununganana gek tanggungan jukut teh diecageun. Ari di dinya geus nyampak Mang Sahili anu keur ngosrek we ngabersihan kandang sapi. Kolayong si Sade nyampeurkeun ka Mang Sahili. "Keur naon Mang?" ceuk si Sade nanya ka Mang Sahili. "Anu keur jongjon we ngosrekan kandang sapi." Geus kitu reg. Eureun heula Mang Sahili teh tuluy ngareret ka si Sade. Geuningan ilaing Sade. Biasa we ya keur ngabersihan kandang sapi. Metelo bating ngetung mah Sade lah. Geus sehat we ongkoh kana sapina oge. Geus balik geuning ilaing ngari teh Sade. Ceuk Mang Sahili bari tuluy manehna mah leungeunna teh ngosrekan kana kandang sapi. "Nya Mang, geus lah. Wah da satanggungan ge loba tuh geuningan. Sabab nu meunang ngala mangkukna oge loba keneh. Lain ieu sapi teh meuni haraday kieu nya Mang," ceuk si Sade bari jeung nepakan kana tongong sapi anu memang garede sapi teh. Alus urus ari kieu teh Sade. Matakna ayeuna urang ayana di dieu teh sing leuwih bisa ngurusna Sade. Era kudunungan urang nu sakitu bageurna geuningan. "Nya Mang, lain ari juragan istri teh carogena nu mana nya? Sabab geus aya hampir urang teh 3 bulanan di dieu ya. Kapanan urang digawe teh. Tapi can kungsi panggih jeung juragan pamega teh Mang." Reg Mang Sahili ngeureunkeun heula pagaweanana tuluy cingogo gigireun si Sade. "Kapanan ti heula oge ceuk juragan istri teh. Salakina mah keur ka Sumedang Sade. Boga usaha kana kai cenah mah." "Tah kitu Sade." "Nya meureun sigana mah keur di Sumedang keneh meureun nya Mang."
Meureun mata kitu oge. Keur ngawarangkong kitu kurunyung kadinya aya nu datang. Singhoreng si Udin anu datang teh. "Kang, oge Mamang rek ngarieun kopi moal. Mun are ku uing dipanggieunkeun." Kitu ceuk si Udin nawaran kopi ka anu duaan. "Oh nya, nuhun atuh Din. Heueuh nya sok atuh hari rek panggieunkeun mah. Ngieun we dua keur Akang jeung si Mamang nya." Teu si Sade. Geus kitu si Udin ngaleos heula ka pawon. Meunang sababaraha lila si Udin geus datang deui ka nu duaan bari mawa cai kopi kana cangkir. Song diasongkeun ka Mang Sahili jeung si Sade. "Nuhun Din," ceuk si Sade bari nampanan cai kopi kituna teh. Geus kitu pok si Sade nyarita deui ka si Udin. "Lain Din, ka dieu heula geura sakedeung mah. Urang ngawangkong heula jeung Akang di dieu." "Aya naon Kang?" ceuk si Udin bari nyampeurkeun ka nu duaan. "Di dieu we heula atuh Din. Urang ngawangkong jeung Akang. Lain Akang teh rek aya nu ditanyakeun nya. Ari dudungan urang teh boga budak henteu? Soalna salila uing gawe di dieu asa can kungsi nempo anakna euy. Dudungan urang teh Din," ceuk si Sade bari mencrong ka si Udin. "Aya budakna mah. Ngan ayeuna keur milu ka Sumedang jeung ramana. Sakalian rek manggihan nu jadi nini jeung akina cenah. Pan ari juragan pameget mah kolotna urang ditu. Ngan juragan istri nu urang dieu mah tah kitu Kang." "Oh, kitu nya. Pantes atuh kitu mah. Ari eta budakna teh awewe atawa lalaki Din?" "Awewe Kang. Namina Neng Lisna. Aya we meureunan 15 taunan mah atawa 16 taun mah umurna," tembal si Udin. "Ari juragan pameget kira-kira pantaran saha tah umurna Din? Nah geus kolot atawa saumuran juragan istri Din?" ceuk si Sade nanya deui ka si Udin. Abong si Sade masuk sagala rupa ditanyakeun. "Juragan pameget mah aya we meureunan umurna mah pantaran si Mamang," tembal si Udin bari nunjuk ka Mang Sahili anu keur dongko bari melenyun udud. "Tapi da duanana oge balagur nya Din?" "Nya Kang, duanana oge balagur da. Go juragan istri pon kitu deui juragan pameget. Matak jalma teh loba nu baretaheun gawe di dieu mah." "Oh, kitu nya Din. Heueuh da kasaksian ku Akang duaan oge. Tunangan urang mah nu sakitu bageurna. Matak urang salaku pagawe teh kudu bela ari kanu kitu mah euy." Keur ngawarangkong kitu kurunyung Ibu Ningsih norojol ti panto pawon nyampeurkeun ka nu tiluan teu lami pok nyarios. "Mang Sahili, Sade, jugeura dalahar heula atuh ka ditu. Geus beurang kapanan ieu teh bisi lalapar. Keun we pagawean mangke deui. Udin, bawaan atuh ka dieu sanguna jeung deungeuna geura. Bisi rek di pawon atuh ji ka ditu." "Jadi we juragan wios. Nya teu nanaon atuh hari kitu mah. Udin, sok ka ditu bawaan sanguna," saur Bu Ningsih miwarang ka si Udin. "Mangga Bu," tembal si Udin bari ngaleos ka pawon. "Nya kitu we nya geura dalahar heula. Ibu mah rek nuluykeun deui gegeroh di pawon ieu teh."
mangga cenah cek anu duaan teh baraya. Tos kitu mah Ibu Ningsih ngaleos deui ka pawon rek nuluykeun hanca pagaweanana. Teu lila kurunyung si Udin mawa sangu jeung deungeunna. Ieu teh rek di marana dalaharna Kang? Nah rek di dieu atawa rek di ditu tuh dinu saung? Cek si Udin bari nunjuk ka saung anu aya di gigireun kandang sapi. Nya di dinya weh Din, dina saung lah. Meh ngeunah bari silagra. Hayu atuh Mang. Tema si Sade bari cengkat. Tuluy muru ka saung anu aya di dinya. Geus kitu mah atuh nu tiluan teh brak dalahar. Bangun anu paronyo nakeranan. Rengse dalahar si Sade ngaluarkeun bakona. Geus kitu dilinting tuluy diseuneut. Geus kitu disedot haseupna, serebung haseupna diserebung-serebungkeun ka luhur. Bangun anu nikmat pisan katempona teh. Pon kitu deui Mang Sahili oge sarua. Nyeuneut heula bakona tuluy diserebungkeun bakona haseupna ka luhur. Tapi ari Mang Sahili mah sajeroning udud teh angar we pikiran mah. Cos ka ditu ka dieu inget wae ka si alam nu jadi anakna. Kunaon Mang? Siga nu ngalamun wae Mamang teh? Tanya si Sade satengah ngagebah ka Mang Sahili kituna teh. Henteu Sade. Biasa we sok rajeun sakapeung inget Mamang teh ka kanu jadi budak. Tema Mang Sahili bari nyarane kana tihang. Nya ayeuna mah wayahna we sing sabar heula Mang. Tangke lamun geus aya 1 tahun atawa 2 tahun mah urang gawe di dieu. Karek urang nuluykeun deui lalampahan nengan budak Mamang teh. Sabab ari urang geus boga deui keur bakalna mah kan geunah rek lumampa ka mana wae oge Mang. Moal hariwang teuing lah. Ari saeutikna urang bebekalan mah. Nya Sade, memang bener pisan eta teh. Tah ayeuna geus we atuh maresian kandang sapi mah ku uing Mang. Mamang mah maraban sapi we tah jeung domba. Meh Mamang teu capek teuing. Geus kitu mah si Sade tuluy cengkat ngajinjing emer anu dieusi ku cai rek muru ka kandang sapi. Memang bela ku kituna mah si Sade ka Mang Sahili teh. Sabab ceuk pikirna itung-itung ngaganti nu jadi kolot we cenah. Geus kitu mah atuh Mang Sahili oge cengkat tuluy nyampeurkeun kana karanjang jukut rek ngadon maraban heula sapi jeung domba. Kocapkeun isukna kira wanci pasosore dipayuneun buruan bumina Ibu Ningsih katingal aya nu tarurun tina delman. Nu hiji mah saurang lalaki umurna aya we meureun pantaran Mang Sahili mah. Ari nu hiji deui saurang wanoja kurang leuwih aya meureun umurna teh 15 atawa 16 tahunan mah. Sing horeng eta 2 jalma teh Pasoma sareng Neng Lisna. Carogena Ibu Ningsih sareng nu janten putrana anu nembe sarumping ti Sumedang. Teu lila kurunyung si Udin sareng Ibu Ningsih sing torojo ti jero imah mapageun kanu alanyar datang. Kumaha gelis? Betah di Sumedang teh. Terus Bu Ningsih kanu janten putrana nyaeta Neng Lisna bari ngarangkul nu jadi anakna. Alhamdulillah Bu, betah.
walar Neng Lisna bari teras ditungtun kuno jantan ibuna. Ari Pasoma mah sareng si Udin beresan heula babawaan harita teh geus kitu dibarawaan ku si Udin diasup-asupkeun ka jero imah. Sanggeus sadayana aya di jero imah gek carogena calik tina kursi telami kerunyung ibu Ningsih nyandak cai 2 gelas anu hiji song diasongkeun ka carogena anu hiji deui mah ka putrana. Kek ibu Ningsih calik dina kursi panjang disagedengeun putrana bari pok nyarios. Kumaha lancar usaha di Sumedang teh bapana? Taros Bu Ningsih kanu janten carogena. Alhamdulillah lancar. Eueuh nanaon? Ngan hari pagawe nu opat mah. Keun we cenah di dari tu heula lah. Sabab loba keneh pihancaeun oge. Loba keneh pihancaeunan oge maksud teh. Nya teu langkung bapakna tu hari perkawis eta mah. Nyangan meureun ayeuna urang teh kudu neangan gantina keur nu digarawe di dieu ibuna. Keur nu ngarurus ingon-ingon urang kapanan yeuh? Matak Bapak salila di Sumedang teh. Teu boleh inget we ka lemur. Sabab loba uruseun di dieuna. Saur Pasoma bari ngaluarkeun cangklong parudan tina pesakna. Ah teu kedah hariwang ari perkawis eta mah. Sabab tos aya gentosna duaan. Ah kitu kutan teh. Nya syukur atuh hari kitu mah. Geus sabaraha heula kira-kirana saur Pasoma. Aya we panginten bade opat sasih mah. Nyati 3 dinten harita teh we. Satos bapana angkat ka Sumedang teh. Ah, kitunya. Teu karasa geuning rek 4 bulan deui ya. Bapa ninggalkeun ieu lembur teh nya. Ibu, ama, abdi mah bade leleson heula ieu teh ka enggon. Saur Neng Lisna motong pangkongan nu janten sepuhna. Ah, jik atuh geulis bisi hidep rek leleson heula mah. Da ku ibu oge tos di beresan nggon mah. Atuh leos tos kitu mah. Neng Lisna teh ngaleos heula ka anggona rek ngadon leleson. Lain urang mana cenah anu digarawe teh ibuna. Kadang deui suanten Pasoma naros kanu janten bojona. Ari nyariosna mah ti pangheotan saurna mah anu duaan teh. Ngan karunya we kana narasibna anu duaan teh. Bapana yeuh. Nah karunya kumaha kitu. Taros Pasoma bari jeung mencrong kanu janten bojona. Kieu geura dongengna teh anu duaan teh. Atuh barabat ku ibu Ningsih teh. Lalakon mangsa hili pon kitu deui si Sade dicaritakeun sadayana kanu janten carogena. Atuh teu wudu Pasoma oge meuni ngaharandeg manehna barang ngadangu dongeng sarupa kitu tinu janten bojona teh. Tah kitu bapana, saur ibu Ningsih mungkas caritaanana. Be, nepi ka kitu dari baturnya pernasibanana teh. Nya karunya teuing atuh ari kitu mah. Lain tadi ceuk ibuna. Didengekeun ku bapa teh. Ibuna nyebut ngaran Ki Jarong jeung Mang Sahili dedengan teh. Muhun, ari kitu kumaha kitu bapana?
Bapak teh kungsi ngadenge hari kanu ngaranna Ki Jarong jeung Sahili mah malah mah apal pisan kanu duaan teh. Lamun nya mah eta jalmana maksud bapak teh. Eta mah lalakon bapa baheula. Mangsana bapa keur lalagasan keur can ka ibuna. Puluhan tahun ka tukang mah aya meurnan. Tah ari ayeuna di marana anu duaan teh. Saur Pasoma naros deui ka bojona. Ari jang sade mah keur katagalan cenah tari teh. Keur biasa we ngalajukut. Tadina carangkana cenah tos mimiti kosong. Ari Mang Sahili mah wawartosna teh tadi rek kalebak heula cenah bade momekeun itu solokan keur kotoran sapi sangkan teu marenet cenah mah. Oh, kitunya ibuna. Nya kieu we atuh. Da ayeuna mah bapana oge hayang reureuh heula ieu teh. Engke we atuh sanggeusna magrib titah ka dieu ka bapa nu duaan nya. Bapa hayang panggih kitu. Oh, nyakeun atuh hari kitu mah. Engke disaurkeun ku abdi kanu duaan bapana. Tos kitu mah Pasoma lebet heula ka cai rek ngadon bebersih. Sareng sena ti cai teras kanggona rek ngadon reureuh heula meureunan. Harita wanci geus maju kaburit. Soratu raes mimiti rame kadenge. Rentang-rentang ti kajauhan katempo si sade keur nanggung jukut. Muru ka ieu mah anu jadi dununganana. Payohna wae poe eta mah rada loba ngalajukut teh. Sabab jukut anu aya dina carangkana geus mimiti kosong. Sanggeus nepi di buruan ieu mah anu jadi dununganana. Koloyong si sade ngoloyong asup ka pipireun ieu mah anu berasna ka tukang. Sanggeus aya di tukang, gek si sade ngecageun tanggunganana. Geus kitu mindah-mindahkeun heula jukut kana carangka. Teu lila kurunyung Mang Sahili. Kurunyung bari manggul pacul. Ti mana Mang? Cek si sade nanya ka Mang Sahili. Eta karek balik komekeun ka malir sade. Keur pamiceunan kokotor sapi. Geunah kapanan hari lancar mah. Oh, kitu Mang. Ari ilaing karek col di sade. Ceuk Mang Sahili balik nanya ka si sade. Nya Mang. Malah mah poeana mah meuni nepi ka 2 kali iangan yeuh ngalah jukut teh. Sabab geus mimiti kosong geuning dina karanjangna oge tah Mang. Keur ngawarangkong kitu kurunyung Ibu Ningsih norojo ti pawon nyampeurkeun ka Mang Sahili jeung si sade. Teu lami pok anjeunna nyarios. Mang Sahili oge jang sade engke sareng sena magrib nya. Mun bisa mah ka jero heula disaur ku bapa hayang panggih cenah. Karek mulih ti Sumedang tadi sore teh meureunan. Mohon mangga juragan. Engke sim kuring saja ka ditusun sareng ieu jang sade. Nya nuhun atuh. Ngan kade ulah teu narepungan nya. Mohon mangga sun. Temal Mang Sahili atuh tos kitu mah Ibu Ningsih ngaleos deui lebet ka pawon. Geuningan juragan pameget geus aya di dieu nya Mang. Nya geuningan biasa ur juragan istri mah. Duh, wing masa galeumpeur kieu Mang. Aya rek panggih jeung juragan Ageung teh.
maka jeung kudu galempeur sagala rupa sade. Urang mah teu boga salah ieu. Paling ya hayang apal we meureun ka urang duaan. Nya aya wajarna ari ngaran dunungan mah hayang apal ka pagawena. Tananing eta teh dunungan anu merhatikeun ka urang. Henteu ngan saukur butuh kutana kana hungkul sade. Nya meureun mang kitu nya. Matak ngagero ka urang duaan oge nya. Da mah binati kitu ari ceuk pamikir mamang mah. Aya atuh sade. Urang kacai heula we. Sabab wanci teh geus burit kapanan sakeureung dige teh. Engke era bisi dunungan urang engke nunungguan lain naon. Nya hayu atuh mang. Urang ka pancoran heula tuh. Geus kitu mah duanana ngaleos heula ka pancuran rek ngadon marani heula. Harita wanci maju ka burit, sora jangkrik anu ngikrik di pipireun imah. Pon kitu deui sora gaang anu reang di sarada geus mimiti kadenge. Angin peuting ngahiliwir matak tiis karasana. Ari pangeus lembur katempo keur araya di imahna sewang-sewangan. Sanggeus ngajalankeun pancena masing-masing di mangsa beurang. Urang kocapkeun deui si Sade jeung Mang Sahili. Sanggeus maranehna balik ti cai, tuluy maranehna duaan arasup ka jero. Geus kitu gek dariuk dina kursi, malah ibu Nengsih oge tos aya di dinya. Teu lami pas Soma kaluar ti enggona, tuluy nyampeurkeun kanu tos araya di dinya. Tos kitu solongkrong ngajak sasalaman kanu duaan. Gek anjeunna teras calik dina kursi. Teu lami pok kadangu nyarios. Lain kieu ieu teh. Pangna kuring nyalukan aranjeun duaan teh. Kahijina nya hayang apal. Rehna ceuk ibuna di dieu teh geus aya nu digarawe cenah. Duaan atuh anu kaduana. Ku kuring teh rek aya anu ditanyakeun. Pang-pangna ka ieu ka Mang Sahili. Kitu saur Pas Soma bari jeung neuteup ka Mang Sahili anu keur tungkul. Ari Mang Sahili teu wani neuteup ka dununganna mah, tapi lain hatina sieun. Tananing manehna ajrih kanu jadi dununganana. Sumohon mangga juragan, bilih aya anu bade ditaroskeun mah. Tambal Mang Sahili bari tungkul. Ieu ari nu rek ditanyakeun ku kuring teh. Ari Mang Sahili baheula keur ngora na kungsi guguru ka hiji jalma atawa henteu. Nya maksud kuring teh guguru silat gitulah. Taros Pas Soma ka Mang Sahili. Atuh kebeg teh Mang Sahili mending ngagebeg. Barang ditaros sarupa kitu ku Pas Soma teh. Sabab ceuk pikir manehna naon hubunganana cenah masalah pagawean jeung masalah nu jadi pribadi manehanana. Tapi teu katutuluyan kituna teh. Mang Sahili pok nembalan. Kantos sun. Nanging da eta oge bubuhan we kapungkur nuju anom keneh. Nuju zaman lalagasan juragan. Kasaha kungsi guguru teh? Saur Pas Soma naros deui kituna teh. Bari jeung nenget-nenget kana raraina Mang Sahili anu keur tungkul. Ka eyang sabda sun. Kapungkur mah linggihna teh di suku Gunung Cupu.
nanging duka masih aya keneh di dinya duka tos ngalih hari ku ayeuna mah sareng duka masih keneh aya henteu nama duka aya henteu nama kitu ayeuna teh kirang paos rupinari ku ayeuna mah margi datos puluhan tahun teu kantos tepang deui sareng anjeunna teh kitu juragan. Ah kitunya ari anjeun baheula kungsi boga batur sapaguron teu kantos sun saha ngaranna namina teh Ki Juma kulan di Sahili sok aya mah di dieu di harapeun kuring nangtungna kitu saur Pasoma atuh sajongjonan mah kabeh anu araya di dinya ngarasa teu ngarti kana maksad sareng tujuanna Pasoma nitah nangtung ka Mang Sahili dipayuneun anjeunanana. Poh si Sade pon kitu deui Ibu Ningsih ngaraos teu ngarti kanu jadi maksad carogena. Ari Mang Sahili barang dititah nangtung teh teu tatalangke. Tuluy manehna nangtung payeuneun Pasoma anu nuju calik dina korsi. Ari Pasoma saatosna Mang Sahili nangtung payeuneun anjeunanana teras anjeunna oge ngadeg bari pok nyarios. Ki Sahili ulah tungkul wae atuh sok tingali beungeut kuring nah apa keneh teu anjeun ka kuring ya kitu saur Pasoma bari jeung nying hareup ka Mang Sahili anu keur nangtung payuneunana. Atuh Mang Sahili teh lalaunan beungeutna cengkat tuluy mencrong kana rarayna Pasoma. Barang disidik-sidik ku Mang Sahili gebeg teh. Mang Sahili ngagebeg sabab jelas pisan ayeuna mah anu aya di hareupeun manehanana teh sing horeng Ki Juma batur saperguruan manehna baheula anu geus mangpuluh-puluh taun teu panggih jeung manehanana tisaprak diudag-udag ku Ki Badra teh. Sigana lamun Ki Juma anu teu nanya ti heula mah tangtuna oge moal apaleun meureun Mang Sahili teh sabab geus puluhan tahun atuh kitu teu panggih tangtuna oge pasti kana panglingna. Ieu teh Ki Juma ceuk Mang Sahili bari jeung neuteup ka Pasoma. Nya Ki Sahili ieu teh kuring Ki Juma sobat anjeun baheula Ki Sahili. Atuh geus kitu mah duanana silih rangkul baraya cacapkeun ka sono dua sobat anu geus mangpuluh-puluh taun teu panggih kari-kari ayeuna papanggih deui. Ari si Sade pon kitu deui Ibu Ningsih bati olohok we duanana oge nempok kajadian sarupa kitu teh sabab can kahartieun ari kumaranehanana mah teu lila pok Pasoma nyarios deui. Bagja Sahili urang ayeuna bisa dipanggihkeun deui sok ayeuna mah geus didiriukna jeung kuring kitu saur Pasoma bari jenggek anjeunna oge calik dina korsi panjang sagedengeun Mang Sahili. Telami pok Ibu Ningsih tumaros kanu janten carogena. Keheula yeuh bapana asa can kaharti ieu teh ku ibuna mah. Kunaon pangna bapana silih rangkul sareng Mang Sahili teh? Lir siga nu tos pada kenal geuningan. Kieu ibuna bapa teh baheula jeung ieu Ki Sahili teh sobat sapaguron.
Kaditu ka dieu teu oleh babarengan. Nya bapa baheula teh boga kikindeuan atawa bebene. Malah mah geus rek dikawin sagala rupa ku bapa teh. Ngan harita bebene bapa teh diculik ku nu ngaran Ki Jarong. Rek dipasrahkeun cenah ka pamimpinna cenah mah. Nya ku bapa jeung ieu teh ku Ki Sahili. Diudag eta Ki Jarong teh. Pas harita bapa rek asup ka jero leuweung. Nya dipegat ku hiji jalma. Eta jalma teh sigana mah pamimpinna Ki Jarong. Sabab ka Ki Jarong teh nyebutna anak buah. Harita bapa jeung Ki Sahili tarung jeung eta jalma teh. Nya antukna bapa kasoran jeung ieu Ki Sahili teh. Ari bapa mah harita lompatna ka lebah kidul, ari Ki Sahili mah ka lebah kaler. Tanya ti harita bapa jeung Ki Sahili teu panggih deui. Nya ti harita oge bapa teh ngaganti ngaran sorangan. Anu tadina Juma teh jadi Soma. Sabab pamikiran bapa tangtuna oge Ki Jarong teh pasti masih kene ngakalakeun ka bapa. Tah kitu ibuna. Oh, nya kahartos atuh ari kitu mah. Saur Ibu Ningsih bari jeung unggut-unggutan. Tah ayeuna mah geus we da eta mah lalakon bapa baheula. Keur mangsana lalagasan. Atuh keur anjeun jah Ki Sahili. Ti ayeuna ka hareup mah teu kudu nyebut juragan sagala rupa ka kuring jeung kanu jadi pamajikan teh. Sagara retek lah kadengna oge. Saur Pak Soma bari gumujeng kituna teh. Sing horeng Pak Soma teh Ki Juma teh baraya. Sobat sabagurona baheula Mang Sahili. Atuh geus kitu mah uplek we ngarobrol Mang Sahili jeung Ki Juma teh. Masing-masing pada nyaritakeun lalakon hirupna. Sangeusna duanana papisahan di leuweung teh. Ari Ibu Ningsih mah teras we ngaleos ka pawon. Rek nyadiaan heula sangu cenah keur nu jadi salakina jeung keur anu araya didinya. Lain Ki Sahili. Teu nyangka kuring mah nasib anjeun nepi ka kituna nya. Ari ayeuna rek kumaha atuh pilampaheun anjeun teh. Saur Ki Juma naros ka Mang Sahili. Ari satadina mah kuring jeung ieu nu jadi adi teh rek buburu heula di dieu tadina mah rek kuli di dieu maksud teh Ki Juma. Etang-etang kukumpul heula bekal. Lamun geus aya bekal mah kuring teh rek nuluykeun deui lalampahan we pikeun maluruh anu jadi anak. Tah kitu Ki Juma. Oh, kitunya Ki Sahili. Nyari cek kuring mah kieu we. Bisi rek cicing heula di dieu atunya teu naon. Atoh we kuring mah. Atuh cenah bisi rek isuk isuk jaganing pageto rek maluruh nu jadi anak. Bral ku kuring oge. Mah burung dijurungkeun, didoakeun. Sing buru-buru kapanggih deui ta budak teh. Teu kudu mikiran keur bakalna sagala rupa. Kuring tangtu mah burung dibekalan ku kuring oge. Ari bekal wae-wae mah jadi teu kudu mikiran keur bekal maksud kuring teh lah. Keun wae masalah nu kitu mah. Atuh ayeuna mah ti dieu ulah ngarasa jadi pagawe atau kuli kuring ge nya. Anggap we kuring teh dulur anjeun. Ki Sahili oge jang sade. Nya nuhun atuh Ki Juma. Barea Sunda mung sakieu heula
jejer carios Malespati bagian anu ka-13. Insyaallah dina bagian anu ka-14 kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Atur nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang saja pamit ti payeuneun Baraya Sunda sadayana. Lujeng kantun permios.